Rek jajaluk teka duga ku era tungtungna mulungan cangkang kupat. Harita si Boncel ngerasa lapar lain di kieuna, rek meuli kupat teu boga duit. Rek jajaluk teka duga ku era tungtungna mulungan cangkang kupat. Nyengkir ka itu, ulah deket-deket ka dieu. Rujit. Si Boncel indit ngajigrig lempang muntang kana padati anu reka garut. Tutugan Gunung Giri Awas aya hiji lembur leutik sarta nenggang henteu gegek ngan 45 imah. Boh imah boh pakaranganana bareresih sarta raresih. Eta lembur katelahna kandang besi. Imah anu sajolan ti jalan potongan garduh ngupuk lain panggung make kolong kawas mulian. Anu bogana lain pituin urang dinya tapi nu buara tapi geus lila. Di buruanana eta imah rajeg 5 genep panglatan manuk titiran laluhur tihangna gombong saleunyeur dina lebah saung kurungna make papaes nanagaan dialus-alus make dicat sagala. Di tepas imahna oge rantuy kurungan titiran aya anu dicat beureum aya anu dicat emas aya nu dirarawisan sarta digantungan tiiran-tiiran mute endah pisan. Manukna aya puluhna baleger meh unggah isuk waktu haneut poyan anu bogana sok andekak dina babalean di buruan mani ti dengdek-dengdek be ngadengikeun manuk anu keur ngarelak di sarada patembalan. Bari ngagigirkeun cikopi lekoh ngebul ngelepus udud. Tampolana mun si pacar keur ngelak mah lat poho kana ngenyot udud da eta cenah lebar sieun kaliwat dina lebah leng ketekungna. Bujang-bujangna oge sok nyalampurkeun mari lu nanggap sora manuk anu ngelak ngayunkeun ka resep dunungan da ngalarti mante. Unggal jumaah kaliwon najan aya gawe baku anu perlu oge bujangna anu namina ki bangsa mah teu kudu nyabak pagawean sejen da kapeto kana ngamandian manuk. Sabab ngan ki bangsa anu tabah kana ngurusi lengeran titiran mah. Aya deui pangabogoh eta jalma teh kana kuda. Manehna bogaeun kuda jalu bulu daragem gedoganana henteu jauh ti imahna belah katuhu nya hareup ngidul. Kacida dipikanyaahna kawantu kuda satria pinayungan. Demi nu ngurus eta kuda aya nu ngabaku nyaeta bujangna budak ngora anu siga kolot pangawakanana cengkrang namina Boncel. Dina poe pasosore si Boncel balik ngarit terus nenden sundung karek pisan datang ujug-ujug haok bae dicarekan ku dununganana sarta teu antaparah krobok ceulina digoengkeun tuluy dikusrukeun ka jero gedogan. Tenjo kusia naha eta rarapen ngabayak diantep bae naha eta nu nguyumbang teu dibersihan. Aduh sia untuk tulaten kana ingon-ingon kumaha lamun eta kuda aing gering rek dikumahakeun sia tara apik tara ngagugu kana papatah dunungan. Teu acan bae juragan, kapan abdi teh nemedong kapisan mentas ngarit. Wah ngalawan sia kadunungan teh kalau kabarang hakan we
Aduh gawe goreng. Sia mau diberi nyatu ku aing. Unggal sore, unggal isuk oge di sarpuan ku abdi kan. Ayeuna oge bade dibersihan, tong make nyarekan. Ah, sia mah melid. Ngahaja bae sina bala ngarak udah aing paeh. Ambe sian teu ngarit, budak ngedul sia. Bari ngomong kitu nate, cekok. Najong kana bobokong si Boncel. Atuh si Boncel pikati jongjolong meh ti kusruk kana tetaban. We eta si Boncel henteu menang timbel, atuh nongkrong teu barang dahar nepi ka isuk deui. Diparak jeung disiksa kitu teh kudu nunganana teu sirikna unggal poe. Tapi lain kulantaran goreng pagawean, ieu mah kusabab beungisna nu jadi nunungan bae. Pedah tadina aya pasendatan jeung bapana alatan hutang. Beurang naker si Boncel karek indit nunggu sundung rek ngarit ka reuma. Kulantaran beuteung kosong, tacan karaban kadaharan, manehna ngarasanahna nanjak ka pasir teh. Barang datang ka mumunggang, geek diuk handapeun tangkal waru, reureuh heula. Pikirna ngageuri taya hinggana, ras inget kana kamalaratan kolotna. Katambah ari boga dunungan kudu aya pisan tinimbangan. Tuluy si Boncel ngagelehe kana canir, sirahna diganjel ku leungeunna. Ngararasakeun beuteung anu rocop. Mimitina mah panonna mencrong bae ka langit, nenjo mega nu ting arudat bodas, tapi teu karasaeun betrep bae manehna sare. Teuing sabaraha jam lilana manehna sare, inget-inget soteh pedah reuwas katinggangan Cihujan pating kareclak kana tarangna. Prajat manehna hudang, kop arit, kop sundung rek ngarit. Bari gasak isik, culang cileung bakat tingku reuwas. Tapi teu bisa kukumaha. Nah ari breg teh hujan kawas menang ngicikeun ti langit teh lain bohong. Manehna ngiuhan deui handapeun waru tea. Tapi sabab hujan sakitu ngagebretna, pakeanana rancucut, manehna mun cicid tiriseun. Ret nanjopan poe geus rek surup, harita geus reup-reupan. Ras inget kana jukut keur parab kuda, tacan meunang sakepeul-kepeul acan. Ari awak ngadegdeg kabulusan. Bararaal bawa ningku tiris. Bororaah bisa ngulangkeun arit, katambah-tambah hujan taya pisan raatna. Si Boncel kacida sieun kudu nunganana upama balik teh tangtu disiksa. Dina ingetanana moal salah deui tangtu bakal digebugan ku popongkol saperti bareto. Mun kanyahoan kudu nunganana lengoh teh. Kusabab sieun dipergasa ku dununganana, si Boncel henteu mikir deui, harita keneh gilig pikirna rek minggat sakaparan-paran. Geus harieum beungeut teh, neker keneh bae manehna nanjak dina jalan satapak. Sakapeung mabal totorobosan kana sela-sela dapuran kaso. Ingetanana top maung kop badak. Henteu ngingetkeun ka cape, henteu ngingetkeun ka sieun. Suku kacugakan ku cucuk-cucuk oge henteu dirasa. Tina hayang geura jauh, inggis aya nu nyusul. Atuh leumpangna oge sering cungas cingeus, rarasaanana mah asajol-asajol bae dununganana nyusul. Kulantaran harita kabeneran poek bulan, taya harapan bisa laju lumakuna. Tina teu nyaho ka mana piloseun, kawantu asruk-asrukan dinu bala. Tungtungna reg si Boncel ngarandeg, ngarahuh ambekanana bawaning kuripuh, jeung perih beuteung teu puguh rasa keneunana. Kabeneran baranyai king Gilaban, brek katenjo teu jauh ti dinya aya saung rangon sisi reuma. Ripuh-ripuh oge maksakeun maneh muru rangon tea rek ngadon sare. Kulantaran rangon teh geus reyod, atuh teu kawureup sare. Tambah-tambah awakna nyeri jeung suku ramed ku cucu. Si Boncel teh cinekul bae ari geus baranang bentang mah. Bari ngurutan suku teh si Boncel nginget-nginget dilampaheun. Curucud cipanona ngalembereh mapai pipi, inget ka indung bapana, picerikeun mani asa ngagarenduk karasana bawaning kuna langsa. Ras kana takdir mana balangsak ka bina-bina teuing. Rebun-rebun keneh geus indit deui turut leuweung maju ngetan.
Dina ingetanana kamana bae dibasaeunana mah asal ulah kalarung balik deui ka urut tadi. Barang keur ngabaheuhai handapeun hiang dina lengkob kadenge anjing manting ngengkreng ti kajauhan. Haok paninggaran hawar-hawar kadenge pating tembalan. Korejat si Boncel cengkat bawaning ku bunga neges-neges kamana tujuanana udagan eta anjing. Beukila beuki deukeut sor anjing teh sigana geus kana mumunggang pasir. Si Boncel taki-taki nyakal gegendir tina tangkal kopi. Tetela mencek teh lupatna ke lebah manehna da puguh liliwatanana. Haok si Boncel milu ngahaokan pok nenjoe anu megat mencek teh malik deui ka tukang. Tapi gok jeung anjing-anjing nu ngarudag akhirna mogok weh. Terus nyamberan anjingna perelit marantingna deui bari nyalalingker kana tunggul atuh ana disamber teh jeleng nyingcet. Ningali segetna si Wung mencek anu kawas loncer moal salah sakali nyamber oge mun keuna kana beuheung atawa kana kekemplong si Geboy tangtu ku sapatna. Tangkal tepus mah rabeng kawas dicacar ku parang seget bae. Kabeneran eta mencek keur meujeuh na ngopepang. Jo paninggaran ngaping anjing-anjing daratang ngurumui tinu bala. Barang mencek nenjo jelema cul ka anjing-anjing biur nyamber jelema. Tapi bubuhan paninggaran rikat pisan nyingcetkeunana bari habek pugu ceuli mencek teh diteungeul ku gegendir. Bru bae rubuh diburu ku anjing ditekuk beuheungna. Geus kitu mah mencek nuker ngaleh-leh teh lekek bae dipencit ku paninggaran. Ayeuna anjing ngegel ngancing kana punduk mencek dikuprak-kuprak sana lesot. Mencekna dijungjungkeun da disontrolan bae ku anjing. Mencek teh henteu direcah harita. Sanggeus ditalian sukuna dua-dua nu hareup jeung nu hareup, nu tukang jeung nu tukang tuluy dicorok kudahan kai rek digotong gluntungan. Barang kerecok keneh cacarita paninggaran teh kurumuy si Boncel nyampeurkeun. Eleuh gedenya mang paingan anjing-anjing teh teu warani narajang. Nya jang. Tuh menilbur kitu rut mogok nage. Kukuring di pegatana mah mana balik deui oge ieu mencek teh. Tadi nama rek mabal ka ditu kalebat. Cek si Boncel. Nya osok sagala kabeneran pugu oge. Ari hade init-initan teh kawantu numbuk di naga numpi. Ari ujang anu ti mana hidang manggatkeun udagan emang. Tebih mang rompok mah di kandang besi. Ambuing nah mani lampar-lampar teuing. Ari ayeuna nu matak aya di leuweung luang wiwung keur naon? Puguh kapaidar kuring teh tos 5 poe asruk-asrukan atuh teu kararaban sanggup pisan dina jero 5 poe teh ngan ngadahar bongborosan wungkul. Barunya teuing atuh ayeuna oge hayang daharnya pek keur dahar kadinya tah gede timbal nama jeung sambal bubuk deui uyah oge da mungkus tuh dina bungkusan jimpo kop kadinya tong asa-asa. Celebek si Boncel dahar diriung ku paburu sabaturna. Cacamuilan meningali med poho kaera. Ari geus dahar mah milu bae jeung emang ka pamijahan ulah apruk-aprukan di leuweung kuriak diseupah badak cipat ujah we. Ceuk paburu numpang kolotna. Akhirna si Boncel nyamilu ka pamijahan. Si Boncel ngarerebna di paburu pamijahan teh henteu lila. Maksa permisi rek wangsul ka kandang besi. Lantaran geus lami teuing ninggalkeun indung bapakna. Geus sono pisan cenah. Inditna ti pamijahan teh ngulon nyorang leuweung gledegan mapai jalan satapak. Tapi kulantaran teu nyaho jalan, tungtungna sasab teu nyaho kaler kidul. Meunang sabaraha poe si Boncel turun gunung unggah gunung. Barang hakan sakapanggihna babakuna bong borosan. Ari sare seseringna nyelapkeun maneh dina tetangkalan sabab dihandap mah sieuneun ku sato galak. Dina hiji poe
manehna anjog ka hiji puncak gunung anu titinggalianana awas kemana-mana. Di kajauhan katenjo tinggal renclo kawas lembur beh kalerna marakbak jika gedong-gedong. Atoh taya hinggana barang si Boncel nenjo lembur, leungit kacape, leungit kalapar, tuluy mudun gagancangan muru kanu marakbak. Teu sabar halilana Jol datang ka sisi jalan gede. Breh manggih warung. Harita si Boncel ngerasa lapar lain di kieuna, rek meuli kupat teu boga duit, rek jajaluk teu kaduga ku era tungtungna mulungan cangkang kupat. Dilemetan remehna, poho dikageuleuh awaning ku lapar. Tukang warung barang nenjo aya nu ngalemetan cangkang kupat jeung pakeana rubat rabet jari jipeneun, tuluy diusir bade dicarekan. Nyengkir ka itu, ulah deket-deket ka dieu, rujit. Si Boncel indit, ngajigrig, lempang, muntang kana padati anu reka Garut. Kacaritakeun waktu harita di Garut kerea tatamu, menak pinu Jarawuh, di Cianjur jeung di Sumedang keur ngahadiran uleman lantaran Kangjeng Dalam Garut ngarendengkeun putrana. Kangjeng Dalam Cianjur oge sumping diiring ku juragan kapala jeung pirang-pirang pangiring liana. Pi isukaneunana Kangjeng Dalam Cianjur mulih, juragan kapala geus paciweuh bae nguruskeun candakeun mulih. Jeung nyadiakeun kuda katut pigundaleunana. Ujug-ujug selongkrong bae si Boncel ngadeuheusan ka juragan kapala. Sabab ditaruduhkeun kuno rek ngagarundalan anu kapanggih ku manehna di alun-alun. Upami bade nganggo keneh pigundaleun, abdi oge sanggem ngagundalan. Dugi ka Cianjur oge abdi mah bade ngiring bae, upami dianggo mah. Syukur ari daek mah, kabeneran gundal kurang saurang deui. Na urang mana maneh teh? Trebih rorompok mah di kandang besi. Ka dieu teh neme dongkap, sasa puguh abdi teh. Parantos 10 dinten teu kararaban sangu. Juragan kapala ngahelas ngadangu piunjuk si Boncel anu lentah-lenteh bangun lungse. Terus miwarang si Boncel dikeun dahar di warung saseubeuna. Teu mangkuk saminggu ti harita, si Boncel geus aya di Cianjur, cicing di bumi juragan kapala. Demi gawena saperti keur aya di kandang besi, ngarit jeung ngagebeg kuda. Ayeuna mah awakna jadi lingsig, teu kurang dahar jeung teu aya nu nyiksa saperti keur di lemburna bareto. Selang-selang tina ngarit jeung ngagebeg kuda, sok digawe di dapur sagawe-gawe, terakungsi di utah-utah deui ieu. Singer pisan tiasa titip diri sang-sang badan, tur dipika asih naker ku dununganana. Sumawona ku juragan istri mah. Sakapeung sok mapag putra dununganana nu keur sakola di sakola kabupaten, mang mawakeun sabak jeung buku. Ari peuting mun putra dununganana keur ngapalkeun, si Boncel sok ngaregepkeun sarta sok mangetkeun pisan kana aksara-aksara. Malah mun putra dununganana geus ngapalkeunana mah, si Boncel sok dipapatahan hana caraka jeung sok senang nulis deui. Lila-lila si Boncel bisa maca jeung nulis aksara Sunda. Diajarna getol pisan, saban poe mun salse tina pagawean anu baku, sok ngandapang dina kokopan kosong diajar nulis. Hiji waktu juragan kapala sumping ka istal mariksa kuda. Dina sorog si Radea aya merek aksara Sunda nu unina Gedogan si Radea. Jol di sumping ka instal si Pelor, aya deui merek Gedogan si Pelor. Dina manah juragan kapala, tangtu putrana nu ngadamel merek teh kaciri aksarana aksara budak. Tuluy putrana disaur, "Ujang, beunang Ujang ieu merek teh? Alus geuning." Sanes ama, kenging pun Boncel manawi. Nah, bisa nulis gitu si Boncel teh. Tiasaeun, da sok milu diajar ari wengi sareng abdi. Tidinya si Boncel disaur ku dununganana, dipariksa saha nu nyieun merek dina Gedogan. Ku si Boncel diunjukkeun yen eta merek teh meunangna. Si Boncel harita dipiwarang nulis dina bangkarak. Nulis
Jamparing, sindang barang, pager maneh. Dipecahkan ku dununganana, kabeh bener sarta alus deui aksarana teh. Isukan, maneh montong arit lah Boncel. Milu bae ka kantor, bawa map. Ke nu ngarit mah si Aliani. Saur juragan kapala. Atuh isukna si Boncel ngiring ke kantor jadi gandek purah mawa map. Atuh ayeuna mah lain tulas-tulis dina sorog, tapi dina daluang jeung sakurbang karak anu dibaca dina rampa malah sok disalin sakapeung mah. Lila-lila mah macana teh lancar, nulis oge geus aksara jadi. Dina keur repot, juragan kapala sok nyuwara ngaguratan serat ka si Boncel. Mimitina mah ngaguratana teh sok emplog-emplogan. Tapi lila-lila mah sanggeus sering diurukan kumaha metakeun kalam jadi alus. Malah terus nama lain guratan wungkul jeung nyalin surat deui. Waktu juragan kapala diangkat kana patih didinya, si Boncel dipundut ku anjeunna supaya jadi juru tulis. Dina jadina priyayi kaciri ka temenanana, atuh nu jadi dununganana tamplok kapercayaanana. Malah waktu juragan asesor diangkat karena cutak oge, nya juru tulis Boncel anu kaselir jadi gantina. Jeneng asesor ka asuh priyayi luhur. Lila ti lila tina kauninga kapercakaanana jeung kapinteranana, asesor Boncel diangkat jeneng jaksa di Bogor. Tina keur jadi juru tulis keneh, jaksa Boncel geus ka utara nenggang ti sasama. Atuh teu mata heran mun anu jadi dununganana arasih jeung nyaraah teh. Kauninga anu dipayun kelempenganana. Dina prakna cacampuran teu neng terege teu jiga paruruhan di katengah imahkeun, ieu mah estu sieup kawas menak asli bae. Malah rea sobatna gegedean luhur bangsa walanda tina bisa kabala kabale. Teu mangkuk 2 tahun jadina jaksa Boncel nampi nugraha pangagung diangkat karena jadi Bupati Caringin. Pamirsa, carios ieu nyambung ka dalem Boncel bagian kedua. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sing kuringyongkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.